Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng pramitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-30. Dongeng parantos dugi kanalika lalampahan Tajudin anu memang harita teh bareng jeung Jakaria. Atanapi Jakaria dihaja dibawa ku Tajudin maksud jeung tujuan teh sanes kangge ngabuktikeun kumaha ketakna Tajudin. Sombong Tajudin teh para mitra. Kulantaran manehna boga ilmu sombong jadina ta ieu di dieu. Di dieu para wargi sadaya anjeunna teh henteu tiasa hirup bijaksana. Padahal mah sok sanos boga naon gecicing we kitu. Teu kudu ieu mah. Oh sombongna luar biasa Tajudin ye mangga urang teraskeun. Barang turun ka Lebak breh ku Tajudin katingali aya nu ngajoprak dina deukeut rungkun sisi Cimanuk. Atuh Tajudin tah eureun deui ka pangiringna. Gela eureun heula euy. Tu tingali di Lebak sisi Cimanuk. Siga nu ngarengkol euy ngan teuing lalaki atawa awewe mah ieu. Tajudin tu tunjuk ka Lebak. Atuh murid-murid tingko jengkang ngadareuketan. Uluh. Nya we kilanceuk. Moal nu paeh mah ka bapali kitu. Atawa anu mahala ceuk Admayi ngajenghok. Cing teu bola ka ditu euy kadeuketan Admayi. Nah hirup kenehna geus paeh euy jeung bisi wawuh deui. Tajudin nitah nempo kanu ngajoprak di Lebak. Barang dibalikeun kebeg Admayi ngakebeg si horeng awewe teh. Awewe tapi teu apa saha-sahana. Beungeut jareuneuk tapak diteungeul awak careda tapak disiksa. Pakaian rajet pinuh kuleutak jeung getih garing. Geus kitu mah Admayi ngusapanta ngagupayan Tajudin anu keur ngawaskeun di pasirna. Cutra Tajudin jeung pangiringna tarurun ka Lebak. Kumaha Admayi hirup keneh euy? Tajudin nanya bari ngarandeg. Ari hirupna mah hirup kilanceuk ngan beungeut jeung awakna ruksak caracad. Eta maneh apa kan rupana? Mah tak teu apa ngan katingalina mah awewe. Hah? Awewe? Tajudin siga nu ngajenghok. Kojengkang ngalengkah barang diteges-teges si horeng Nyi Darsi. Atuh puguh Tajudin ngalenyap mireungeuh kaya Nyi Darsi kitu ruksakna. Astagfirullahalazim. Geuning Nyi Darsi ieu teh. Jakaria harita teh para mitra tengeteun rukana rupa Nyi Darsi. Gog Tajudin jeung Jakaria cari ngogo kitu denu sejen. Sedeng tatangga Jakaria anu nutur-nutur ti lemur keneh ngaregreg di pasir sisi kebon. Nyi Darsi, inget teu Nyai? Tajudin nanya bari nyangkeh punuk Nyi Darsi. Dikersakeun harita Nyi Darsi beunta tuluy mureleng kana beungeut Tajudin. Geus kitu ret ngareret ka Jakaria. Berbaye cimatana kaluar ngalemereh kana pipi. Nyi Darsi inget Nyai, ieu Kang Jaka teh. Ceuk Jakaria bari panon carinakdak. Kusaha Nyai disiksa teh? Ku si Salim atau kudu sejen? Tajudin nanya bari pok Nyi Darsi nembalan haros-hos teu pati tatag. Ku Salim? Tajudin nanya deui pangun teu sabar. Harita Nyi Darsi ungeuk nu hartina nya disiksa ku Salim. Puguh seuneu amarah Tajudin kontan ngabulak-bulak. Sakujur awak ngaleleper kaeuneurkeun ku nafsuna ngagidir. Beungeut semu geuneuk teu beda ti beusi atah beuleum. Untuk kakerot pinuh kagemes. Kutina katelengesan Salim. Kurang ajar iblis teh. Nyaan lain manusia. Anu lu meni luas ngakaya raga awewe. Tunggu sia Salim. Ayeuna geus waktuna urang silih alapati jeung aing. Kumaha? Nepi ka mana sia kaluhungan sia teh? Aing moal burung. Moal burung ku aing dijajal deuleu. Cek korejat Tajudin nangtung tuluy ngareret ka Jakaria. Bahmad Dasim rada curiga gentaknya kalau perah bedog. Cek timuruna palang siang Tajudin rek mahala Jakaria. Jakaria, jauh keneh euy gogobrog si Salim teh ha? Sapengkolan deui, tema Jakaria bari nguniang nangtung. Maneh geus nyaho gogobrogna? Puguh nyaho mah samalah waktu kuring jojoh patutunggalan ge di buruan imahna. Cing euy tuduhkeun gogobrogna. Sileing tong pipilu naon-naon geus euy. Tuduhkeun gogobrogna wungkul. Si babalak mah tah. Engke mun geus tu balik deui ka dieu tunggu Nyi Darsi. Ngan wayahna euy si Mang nunggu Nyi Darsi. Omat ulah ditinggal-tinggalkeun. Cek Tajudin bari nepak kana tak-tak Bahmad Dasim harita teh. Jadi tuna marentah ka Bahmad Dasim. Nyakeun si Nyai mah ditungguan ku Mang di dieu. Temal Bahmad Dasim.
Leos Tajudin jeung Jakaria Arinit tinggal redik dituturkeun ku murid-muridna 13 urang. Atuh sakumaha lila ti sacigna Tajudin. Acan sakumaha lila Tajudin rek ngajorag salim diparengkeun Bahmad Dasim turun ka sisi Cimanuk maksudna rek si beungeut. Sabab inditna ti imah teh teu si beungeut acam. Waktu Bahmad Dasim keur si beungeut torojo 2 urang lalaki si horeng. Gadek salim ka laki Jagra jeung Suadma. Manehna dititah neangan Nyi Darsih ku Salim. Ari hanyat ka pasir gok paamprok pisan jeung Nyi Darsih keur ngajoprak bari hahargungan. Lah kadala iya geuning. Anak si butuh teh Ki Suadma. Bodo urang abrak-abrakan ti kamari dibelaan teu molor ayeuna nyampak di dieu we. Cek Ki Jagra semono ato. Baru ieu nu ditetangan di kamari teh kilajeng. Oh iya ngareksakeun pisan ka urang sia lah. Aku mah teh di bawah di bawah kumaha kuliah kurang we ketempuan ngagandong. Sanajan di bawah ge ka ditu da lain rek dirawatan ku si Salim teh. Ku nyarita mah rek tuluy cenah diparegatkeun nyawana. Leuwih ade urang paregatkeun di dieu we ku demek lah. Ulah atuh dipaehan mah kilanjak watir. Penting geus sakieu ruksakna sanajan teu dipaehan ge ningali sare antak kieu mah. Geus moal hareup harapan panjang umur boa sakedeung deui ge ngalepaskeun nyawa. Cek Ki Suadma rada watireun. Watir-watir kumaha kejeng watir segala bungan dewek jadi milu asa kasiksa atuh gara sasamat ka Nya Darsih wayahna maneh saseret poe ieu euy ningali alam dunya teh. Cek Ki Jagra geus rek luas maragatkeun nyawa Nyi Darsih bari serepet ngalugas bedog barang rek munggal jangga Nyi Darsih teu kareret torojo bedog Ki Jagra aya ngabanting ku bedog deui si horeng kaparengan Bahmad Dasim nu tasi beungeut ti Cimanuk teh datang. Kurang ajar sia bangsat. Bahmad Dasim ngagorowok bari bedogna dipake ngabanting bedog Ki Jagra. Hiu tak. Buri nyai 2 bedog ting buri cak bijil kemangseun. Puguh Ki Jagra ngaranju gentak mali. Setan sia, urang mana nika ha? Ki Jagra tipu puncereng. Bah, mentong make nanyakeun urang mana sagala sia lasun. Lalampahan kawas nung eus leuem make rek mahala awewe nu geus ripuh sagala. Sia teh sato atau manusia? Cek Bahmad Dasim leuwih kasar. Tina kituna Ki Jagra teu kuat nahan nafsu, seak nyabetkeun bedog dibarengan ku sora matak sentar. Yeh, rasakeun setan sia. Buklep Bahmad Dasim rikat ngalelepkeun sirah. Geblos serangan Ki Jagra gagal. Bareng jeung kitu Bahmad Dasim teu eleh kesit. Manehna nyabetkeun bedog nyacar ti handap maksudna rek ngabajeg suku Ki Jagra. Pedasur Ki Jagra rikat ngajaul. Sedeng dampa suku nu kenca nya badagnya jebrag nojer kagigir kalawan teu misdeui ngajejeg kana tak-tak jadi jeug Bahmad Dasim ngajari jeug celak Ki Jagra napak deui kana taneuh kalawan gentak mali kabelah katuhu kabireungeuh tulang iga Bahmad Dasim molongpong ku ayeuna kitu teu loba nu dipikir deui Pereup kenca Ki Jagra nu keker jeung badag ngagempur cebrod dayagdag jungkel Bahmad Dasim ngajungkel ka tukang sabab ngarumpak catang jambe. Harita Ki Jagra asa tambah garang gentak luncat ka hareup maksudna rek nyusul tepus narok tarang Bahmad Dasim nu keur nangkarak bengkang. Ki Jagra ngagorowok bari nyuruntul sedeng bedogna diembat hiu blak seseukeut bedog Ki Jagra nengel pisan tapi nengel lain kana tarang nengel ngakanca kana catang jambe kuat kanyeblok. Sedang Bahmad Dasim tadi ge rikat ngagulitikeun maneh ka sisi kalawan bedogna teu antepan ngolebat ti gigir. Aduh. Ki Jagra temahna ngagoak bari ngajerete sabab palebah bincurang napisan beunang ku bedog Bahmad Dasim. Keur kitu suruntul Ki Suadma maksudna marek bebela pati bari ngabongohan ti tukang. Rek nyodukeun congo bedog ngan untung. Tatangga Bahmad Dasim nu aya di pasireun ngabejaan. Mang, kade tukang mang. Pokna. Ngadenge sora nu ngabejaan kitu Bahmad Dasim teu kungsi ngalieuk deui gentak ngadoyongkeun awak bari congo bedog dibalikeun ka tukang. Pres. Tobat. Ki Suadma ngagoak tarik pisan. Awak merenting sabab beuteung pisan katiru ku congo bedog. Bru Ki Suadma teu bisa hojah deui terus rubuh guyang getih. Hari Ki Jagra nutas kabeunangan bincurang ngalieuk bari ngaheumatkeun bedog. Rek males nigas beuheung hiu klep Bahmad Dasim ngalelepkeun sirah. Soloyong Ki Jagra nyoloyong ka bawah ku heumbatan leungeun. Siap plek sret. Aduh. Ki Jagra ngagoak. Awak melenting sabab bobokong kabeunangan. Tapi sakitu mah kawilang tahan
tekung si rubuh sa model Ki Suwadma ukur sakali geges teu daya. Seak Ki Jagra nyerang direk digas tak-tak. Kilek Bahmad Tasim asa tamah rancingeus ngagentak ngadoyongkeun awakna. Geblos, plek, tobat, plek, tobat. Ki Jagra 2 kali ngagoak. Pedogna murag sabab leungeun kabeunangan 2 kali nigas. Kedebut Ki Jagra rubuh nang karak bengkam. Kojengkang Bahmad Tasim ngalengkah nyampeurkeun. Laye dada Ki Jagra ditincak. Sok rameta sia bangsat kotok. Tadi sia ngomong ka awewe nyebutkeun ngan saseret poe ieu neuleuh dunya. Ayeuna sia nu bakal miheulan asup ka neraka. Rasakeun ieu cokor aing bangsat ieu. Dada Ki Jagra ditenyerag satakerna. Krejek kedek Ki Jagra utakeuti. Padon buria buncelik nepi ka teu kungsi menitan. Harita kene Ki Jagra perlaya menit teu sirikna patunyang-tunyang para mitra sadaya. Harita teh jeung Ki Suwadma nu geus pangheulana ngaleupaskeun nyawa. Sia karasa ku tulang beheungnya. Dikira aing rek pacunang ku pantar nu kitu patut. Pabetkeun we kitu bangkena ka Cimanuk. Lah, teu antep sina ngajaloprak di dieu. Lah, heukeun we sina ngajaloprak di dieu lah. Ngarangke kanyahoan ku Tajudin jeung Jakaria. Ceug Mat Tasim ngomong sorangan di barung ku ambekan ngahega. Tidinya belenyeng Bahmad Tasim ka pasir nyampeurkeun ka tatanggana nu keur ngaregreg. Geuning marani dari euy dijurungkeun ku Kang Haji. Tanya Bahmad Tasim. Pok saurang lalaki katelah obeng nu tadi ngabejaan ka Bahmad Tasim rek dibongohan di tukang ku Ki Suwadma. Ye teu dijurungkeun emang niat kuring we jeung waspada sabada batur. Nyata pangna kuring ye jeung batur-batur naluturkeun teh hariwang ingis mang jeung Jakaria di pahala kitu. Ceuk obeng ngajelaskeun maksudna. Oh syukur ari dang mah euy. Yu urang kalebak euy tuh mangga keur nungguan itu tuh ngaranji Darsi. Ya kun wae kuring marek nungguan di dieu mangna. Ari Kang Jakaria rek dibawa ka mana cenah mang? Ai maksudna mah cenah eta rek nempungan ieu nuduhkeun Imam Si Salim. Moal di kieu mah obeng ngahariwangkeun. Wah, yen katelngesan ka durang gempur wae ku sararea. Yo emang rek kalebak deui sabab katitipan ni Darsi. Nyajung ka ditu keun kuring mah jeung barudak nungguan di dieu bisi nganaon-naon pokona mah. Teh mam obeng leos Bahmad Tasim kalebak. Gog cingogo nying hareupan Nyi Darsi nu keur hahargungan. Para mitra sadaya, caturkeun Tajudin jeung sapada baturna, geus rek tepi ka sisi lemur panganyerkan Salim reg areureun. Nu mana ieu Si Salim teh jaka? Tuh itu nu tangka cerme, tema Jakaria bari nunyuk ku leungeun kenca. Geuning niasa jempling kieu euy, boa-boa si babalakeur eueuh euy. Hayangna we datangan ka imahna ki lanceuk lah. Wa teuing keur di jero si goblok teh. Admaye mairan bangun teu sabar hayang buru-buru nyiksa Salim. Kela euy gampang datangan ka goblokna mah. Urang nanyakeun heula we, tuh kabeneran anu ka dieu tuh. Di kongkoyang ku samping sarung. Ceuk Tajudin ngareret ka beulah wetan aya saurang lalaki keur ngagedi. Si horeng si pendul murid Salim tas balik di tampian. Sanggeus deukeut ret si pendul ngareret terus ngabalieur. Bari kebat leumpang sanggeus aya sababaraha meter ku Tajudin di geroan. Haye Ki Baraya eureun heula euy. Reg si pendul ngarandeg tuluy malih. Gidig Tajudin nyampeurkeun bari menerkeun samping sarung disampaikeun kana beuheung. Hei naon Ki Baraya? Tanya si pendul mencerong beungeut Tajudin. Lain imah nu ngaran si Salim teh bener ieu anu ditangka cerme? Salim. Keteuing atuh da dieu mah eueuh nu ngaran Salim. Si pendul mungkir siga nu curiga. Nu bener sia ditanya teh bejana eta imah si Salim. Anu dieu mah eueuh nu ngaran Salim teh? Bener eueuh nu ngaran Salim? Sing demi. Si pendul sumpah nage sing nyebut sing demi. Kumaha ditampiling ku aing? Saha ditampiling? Oh sia. Ngabawarikeun teuing kana lampiling teh Baraya. Naon salahna kuring mah ditampiling segala? Bongan sia teu ngaku di anu ngaran Salim. Nyari eueuh da di kumaha tuh? Teh masih pandeu ngabalieur. Itu saha? Tajudin nunjuk ka saurang lalaki keur leumpang di jalan. Nu rek disorang ku Tajudin. Oh itu nu keur kadiekeun? Heuh, eta mah jangkrik. Bener sia ngomong teh, dewek nanyakeun jelema lain nanyakeun jangkrik deuleu. Tajudin ambek asa diheureuyan. Oh jangkrik? Kan kelo sia cebet beut si pendul dicabok para mitra ku Tajudin. Ayeuna mah sifat-sifat Tajudin saha kadua gaplok telin bobodohan. Ge bedus teh. Kunaon jelema teh kawas nu lieur euy? Dikeun weureuh gadung, teu bugung ado nyabok. Ceuk si pendul bari nyabakan pipi meuni beureum. Nah atuh sia ditanya ngadon heureuy. Dewek nanyakeun jelema majarkeun jangkrik. Hayang ditampiling deui sia ku aing.
Tajudin geus meberkeun dampalengeun anu katuhu. Tong sok lalagieun kibaraya mun hayang mino bongkeun ka jelema anu kaboga. Nah, atuh kawas ditanya ku gelos ya. Nya, itu nu kadikeun teh jangkrik. Pek sia digitik ti ku aing. Tuh nya. Ya ku beukina keur kana nyiksa batur teh. Kumita ge can disinter-kinter ka acan uing mah. Ngaran si jangkrik meureun kilanceuk, ceuk Admayi. Tah ngartieun keneh batur anjeun geuning. Oh, jadi jelema nu itu kadi teh ngaranna si jangkriknya. Nya jangkrik. Baweuna keur kos bir awewe we. Nyahoan kira-kira ngaran si Salim. Keteuing tanyakeun kadinya, kuring mah teu nyaho-nyaho acan ka ngaran rupa jeung si Salim teh. Teh masih penduel bari ngaleos. Sedang si jangkrik geus deukeut gidi ku Tajudin disampeurkeun. Reg eureun si ganu ngahaja megat jajalaneun. Kibaraya, ari Imah Salim nu mana? Tajudin mencerong beungeut si jangkrik. Eta Imah Salim tah teh si jangkrik nunjuk ka Imah Salim. Nu eta kacerme nya aya di imahna. Teuing da kuring keur balik tas nyaba jeung kedatangan sorangan. Bisa lamun Andika ngajajabkeun ka imahna? Ah teu naon hayo bareng jeung kuring atuh. Teh si jangkrik eueuh kacuriga naon-naon disangka semah ngadon main ka imahna Salim. Jaga jeung maneh ka ditu baturan si Mang. Nyalah. Tema Jakaria bari ngaleos kalebak tapi teu kebat reg eureun ngado nyalingker ka deukeut Balumbang nu maksudna rek ngawaskeun Tajudin anu harita Tajudin geus nepi ka buruan Imah Salim. Ari datang ari rob murid-murid Salim aya kana 20 urangna ngado ningker abrulan Tajudin. Puguh sakedapan Tajudin rada ngakebeg. Terus rarat reret ngebagi reret ka murid-murid Salim nu ningker di buruan. Nu teu sakumaha lila torojo Salim kaluar ti imahna. Tuluy ngajega dina golodong. Si horeng si penuul kesit ngabejaan batur-baturna. Yen aya sababaraha urang jalma nanyakeun Salim. Bagea kibaraya aya naon Andika ka dieu ha? Ceuk Salim make jeung seuri heula ngagak-gak bari nulak cangkeng. Oh, si laing nu kasebut ngaran si Salim teh jago pasir raja teh. Memang dewek deuleu nu ngaran Salim. Naon gunana naon perluna si laing make nanyakeun ke dewek. Rek ngajak main sindir, rek main bakarat, rek main domino, rek main naon, rek main ceket. Sok, dewek datang ke tempat lain rek main dulu. Sabab dewek geus ngucapkeun Allahumma baidna. Ya, tema Tajudin geus mimiti basa-basana kasar harita teh. Jadi rek naon atuh sia teh? Salim ngagak-gak seolah-olah jeung seurikeun. Bari jerut turun tuluy ngadeuketan Tajudin kalawan nyarita nu matak ngahudangkeun pipanaseun hate. Kawas turunan kiai we sia make becus ngomong gitu sagala. Paingan make kopeah jeung dikongkoyang samping sarung geus belel sia. Ari legeg-legeg lebe ai gidig-gidig santri waruga cengkrang kawas nu kurang nyatu atawa terengahkan kejo sia. Setan sia ngomong jeung jingangah we. Tajudin ciciduh ka hareupeun Salim. Hari kitu aya naon si laing jojor ka dieu ha? Ontong loba pertanyaan deuleu. Hutang uyah bayar uyah. Hutang getih bayar getih, hutang pati bayar pati. Geus waktuna dewek jeung ilaing ngayakeun balitungan pati. Hah? Rek nebus pati saha si laing teu kunyang? Dewek rek nebus pati nu jadi bapa jeung tetangga dewek nu geus dikaniaya ku walak sia. Kalawan imah-imah di lembur dewek bersih ku kabiadaban anu kitu ules. Umatak yo urang pada nyekal sabuk milang tatu. Paheula-heula ngalapati jeung dewek. Tema Tajudin sakumaha nu kauninga Salim harita lalagedayan bari seuri. Si horeng si laing mantau ka dieu ngadon rek sosoro kojor. Ngarasa ara dume kurang nyatu. Padahal sakira geus hoream ku melenang di dunya umatak naon sia ngalebok air keras atawa ngagorok maneh ku cungo bedog tibatana yang dipodaran ku batur mah. Capek-capek nyeker sia. Lamun bener-bener sia geus hoream hirup, heug ku dewek dianteur sakahayang sia. Ngan moal ku dewek sabab dewek teu kolu leuwih hade ku anak buah dewek. Garap kopatan euy. Cek Salim ngahampas kalawan marentah ka murid-muridna opatan. Atuh telereda murid Salim opatan jeleng-jeleng bari bedog masing-masing but rek ngahanca Tajudin. Sedeng nu sejen mah nyarak sia. Menurut aya wawaning jeung kapinteran Tajudin lain lalaworakeun. Sakilat ngajaul terus jujuralitan dina siraheun pihak lawan nu opatan. Atuh lawan pada cileumeut hari Salim harita ngajega nulak cangkeng.
Sanggeus Tajudin napak deui kana taneuh sabrut saurang lawan nyeredeug bari nyabetkeun badog rek nigas beuheung. Lep Tajudin likat ngalelepkeun sirah atuh awak nu jadi lawan rada marius. Keur kitu Tajudin kesit ngabanting punuk. Solontod bruk lawan rubuh. Tapi telila ngorejat sarta bedog teu antepan nyabet tihana. Belekur Tajudin ngajaul terus ngajuralitkeun maneh ka hareup. Celek napak tukangeun lawan. Gilak lawan Malik awakna muter marengan nyabetkeun bedog. Klep sirah Tajudin ngalolop deui. Awak rada dongko harita para wargi sadaya. Sedang dua pereup disakalikeun notong kana dada. Jungkel pihak lawan ngajungkel. Sabarut baturna saurang deui muru maksudna marek ngabongohan ti tukang. Ngan aya ku edas karikatan Tajudin kacida cukupna. Siga nu ngabogaan aji sabtarungu. Rikat harita ngejat. Manehna teh para mitra sadaya kabelah kenca. Bres tua. Batur nutas digempur ku Tajudin ngoceak katiruk beteungna. Kucungo bedog ti baturna keneh. Geus kitu anu niuk beteung baturna gentak Malik sarta bedogna disabetkeun ka tukang. Klep cebrod pereup Tajudin ngagempur beungeut. Atuh para mitra daek teu daek. Harita lawan dadayak dagan sirah rada ngalengap puguh we. Tajudin meuni asa ngeunah-eunah keur ngagunakeun dua ramo leungeun dina gerak cala dinoktrok. Dua ramo asup kana palebah ti koro. Anu jadi lawan. Nu jadi lawan ngagoak katiruk palebah genggerongan. Sedeng suku Tajudin belah sabelah teu cicing nojer ka babaturan anu jadi lawan ti gigir. Cedak. Dampa suku ngahanca gado pihak lawan anu katilu. Pihak lawan nu katilu kuat ka ngadeng heungap. Tidinya dipino deui ku dua jurus ngahanca hulu angen jeung cukang irung. Kejerot. Aduh. Bruk tilu lawan geus rubuh. Cacak harita Tajudin lemor teu ngagunakeun pakarang. Puguh Salim ngarasa panas mireungeuh muridna satilu-tilu ngajaloprak di buruan. Ngan gorowok Salim marentah ka murid-muridna supaya ngahurup Tajudin. Gempurdak pokna kalawan murid-murid Salim teu leleda gentang nyerak. Gentak nyerang deui kitu deui murid Tajudin jelung jeleng nu akhirna tarung campuh. Ari Tajudin harita gentak lucat ka sisi jadi nyaksian muridna keur tarung jeung murid Salim. Sora bedog ting hariuk ting beletrak alawor ting burinyai barijil kembang seuni. Harita nupang lincahna antara murid-murid Tajudin indang lintang ti Admayi. Ubuhan manehna geus cukup nyangking pangarti tina bab ulin bela diri. Rek ditigas tak-tak belah kenca gentak ngadoyongkeun awak ka belah katuhu. Rek ditigas tak-tak belah katuhu dengdek ka belah kenca. Disabat suku ngajaul bari harita teh para mitra. Pereup kenca teu antepan ngagempur pihak lawan nu nyarano ka manehna. Nepi ka geus dua urang nu jadi lawan ngajoprak ku Admayi. Gilak Admayi Malik kabireungeuh kencaeunana aya saurang murid Salim nyuruntul rek ngedukeun tumbak Trisula. Ngan untung Admayi teu eleh cingceung ngagentak ngadoyongkeun awak bareng jeung kitu bedogna ngulawit ngabanting tumbak Trisula nu geus nampeu palebah dada. Kiu trak sora bedog Admayi ngabletrak kana gagang Trisula. Koleweng Trisula ngoleweng keur kitu. Admayi dongko bari bedogna ngolebat ti gigir. Kalawan teu mis deui hanca kana palebah walikat. Plak, aduh. Lawan ngagoak bari awak melenting. Keur kitu Admayi nyusul tepus, nigas pigelang leungeun nu jadi lawan. Plak, tobat. Pihak lawan ngoceak samalah tumak Trisula ragrak. Nu jadi lawan keur gagara bagan teh diantep dihanca, palebah tak-tak jeung cangkengna. Harita teh ditutuh. Plek plek tubat. Pihak lawan ngoceak leuwih tarik, bari terus rubuh kokosodan dina taneuh. Ditilik tina urusan kapinteran jeung kawani memang murid-murid Tajudin kawilang cukup. Nepi ka murid-murid Salim tina jumlah 16 urang. Kari opatan deui masih keneh wani ngayonan murid-murid Tajudin. Sedang murid Tajudin anu kabeunangan ukur duaan kitu ge teu pati parna. Tungtung nama murid Salim anu opatan teh geus teu nolih kana naon-naon ting bertek malabur. Meuni teu sirikna notog-notogkeun maneh, taksiran geus kaijir moal bisa unggah peta. Nu matak manehna ngarejat, atuh akhirna pikeun Tajudin jadi Malik suka ngeunah seuri ngababara katakan. Sok sia rek unggah peta kumaha ari geus kieu sia Salim. Aya hate silaing ayeuna urang ijen jeung dewek atawa rek sarabongkokan sia. Sok atuh
modek serabongkokan kibarkeun badar bodas dulu cik Tajudin setengah ngahampas ka Salim puguh we ke rumah muridna loba nu carilaka kata mah tamah aya omongan kitu ti Tajudin teu matak aneh amarah Salim ngabubulak ya untuk ngaheulakeun gede sungut siala sun memang aing miharep paheula-heula ngalapati deuleu dikira aing rek miris ku pantar kitu patut cadu aing kudu mundur masia ayo aina pamustungan jeung aing sesetan tema Salim awong-awongan kalawan teu sabar terus miheulaan ngayakeun serangan samalah make ngagunakeun trisula nu dipake ku muridna. Para wargi sadaya mangga urang sami-sami hancaya dongeng urang sami-sami ngabandungan dua jago dua jawara nuju tanding keur silih rebut nyawa atuh para mitra pada nyekel sabuk milang tatu silih rak-rak iga kitu ceuk paripaosna mangga kumaha terasna ieu pamustunganana atanapi dina seusehanana saha anu kawon atanapi saha anu kenging ai kangalanan tarung mah para mitra teh nu kenging teh nu awon duanana ge ruksak we nu aya komo zaman ayeuna mah ulah rasa manes aing gagah aing jago kitu derat naon teh saha kadua gaplok pan cilaka para mitra sadaya janten aya paripaos anu ditampili ngatanapi nu disiksa bebeakan mung atanapi dugi upami dugi kana hanteuna painten pupus anjeunna upami teu pupus cilaka tanpa daksa anu nyiksana tangtos anjeunna unggah balewatangan kitu duanana ge ripuh atuh karena para anu gelut mangga urang teraskeun harita para mitra Salim menyerang make trisula trisula dibanting ti gigi rek ngadagor sira lep Tajudin teh rikat ngagentak ngalalapkeun sira blos trisula nyamos geus kitu hiuk ngabanting ti handap belesur Tajudin leuwih cinceng ngajaul terus ngajuralit siraheun Salim celak kenapa kana taneuh bareng jeung Salim Malik suruntul Salim nyusul tepus nyuduhkeun trisula lempengan beuteung gilak Tajudin ngadoyongkeun awak atuh Salim rada nyolontod keur kitu teu dibere minge punuk Salim dihanca ku pilegelang leungeun jabron solontod Salim nyolontod jedeng Tajudin luncat maksudna marek nyusul tepus ngajejak sirah ngan orok kaya Salim kaburu Malik deui bareng jeung kitu trisula diemat ngabanting kana bincurang buk bertak cerete bru Tajudin ku waktu ieu daek teu daek rubuh taksiran bincurang asa potong Salim ngagorowok ngaluarkeun sora nu matak sentar bari nyuruntuh rek notogkeun trisula kana dada Tajudin puguh we murid-murid Tajudin tinggal lenyap inggis Tajudin cilaka tapi ka inggis eta kontan leungit sabab Tajudin rikat ngagorentel ka gigir bres trisula ambles kana taneuh korejat seak Tajudin males najong suku Salim ti tukang jabron juralit bleg Salim ti bebeut nangkarak bengkang sakiceup ku Tajudin kabireung sisi pager aya halu ngagoler cag dicokot kalawan teu loba micen waktu halu diempat rek ngadagor tarang Salim ngan orok kaya Salim teu sepi ku pangarti teu malarat ku pangabisa tungtung halu geus nampeu rek ditadah ku gagang trisula krak halu disada ngabertrak keur kitu dampah suku Salim teu antepan ngajejek kana dada dayak dag Tajudin dadayak dagan korejat Salim ngorejat deui tuluy nyebrut rek nyocogkeun trisula kana dada krak trisula dibanting ku tungtung halu digigir kuat ka ngacleng ka tengah-tengah kebon atuh Salim jadi leungit anelan tapi sanajan kitu keur Salim masih untupan keneh ngayunan Tajudin manehna ingat kana ilmu pangwaris ti guruna kalawan harita keneh ngawatak ilmu bari leungeun duanana nyolodor ka hareup sabab Tajudin nyuruntuh rek ngahanca sirah sageus deukeut paletawok halu potong jadi tilu beunang ku ilmu Salim samalah harita Tajudin ngejat ka tukang kedak tongonan humrag kana tangka nangka geura samat bubuyut sia manusia edan geura tadah ilmu aing ye lamun nya sia cukup ilmu sugi ku pangarti deuleu Salim ngaluarkeun ilmuna bari leungeun disolodorkeun ka hareup siap-siap katingali ku sararea aya peso balati ting belesat ka hareupeun Tajudin geus kitu mah keur Tajudin kakarang ngawatak ajianana pangwaris ti guru katelah Bahmad Rais jawara ti tatar Gunung Linggaratu Tajudin niu peso balati nu rabeng ka hareupeun kalawan dadak sakala peso balati sakitu rabeng plak plik-pluk marurag kalawan sakiceup peso balati ngiles kabeh murid-murid Tajudin olohok marata simeuteun Olohok ngemang kadu teu sangka Tajudin luhur ilmu
Akhirnya dua jago ngagunakeun kekuatan batin. Peredug pelebah suku Salim keluar haseup, terus ngelun ka luhur. Leungit jirim Salim ngajang gelek jadi ajag meni badag sarta ngagerem. Sihung rangeteng bijil kabe. Kitu di Tajudin ngiles ngajang gelek jadi macan tutul. Geus kitu mah 21 kajajaden diadu silih kerekem. Silih cakar nepi ka taneuh diburuan bejedug dipake galungan antara macan tutul jeung ajag. Atuh murid-murid Tajudin menite sirikna silih tubruk ngarejat ngajauhan 21 nu keur diadu mung hanjakal waktosna seep. Waduh para mitra.